kamu di mana? Apaan tiga teh? Tanpa larapan datang teh lain mangsana da kami makin temondang. Duh abah dukun Iya abdi teh keur bararimu bingung kunaon geus jadi lanjang can aya nu mikahayang dan bayu meureun sugan bah dukun di dieu bisa nulungan asa kumaha rapi alah ukur sok impian Ye dengkeun jong jlang mayang pamikul adeg-adeg bujang lanjang teu kaopi arantep. har badukun teu kahartos abdi mah ngaos diri kitu mah Ye apaan cekolot baheula oge cenah lain taneuh batok lain reuneuh tapi montok ka hartinya. oh gitu Yo dekeun hei lanjang jomblo ulah asa dibobodok ulah salempang di abah aya ubarna tapi tong poho naon teh abah bersyarat-syaratna beas bodas jeung hayang sakumaha gitu loba-loba mangga duh nuhun pisan badukun arek nulungan asal laksana cita-cita jeung kahayang Ye anu penting mah syarat duit nu mimiti Sabaraha, Abah? soal kahareunkeun bae masing rek dipandeurikeun. cok cang si pencok si kacang Geus bisa geuning ini ti anggolan pinter lot slow bolonyon urang berjuang dina sagala bidang loba nu senang si togo montok. lah teu kahartos keneh abah ngaos si togo montok deui Bebenyit mah nyaho dinaon kumaha kolot we atuh ieu mah pokona mah pungli. sampurasun abah dukun sampurasun abah dukun Rampes rampes nyitamu gerayap linggih nyai teh tamu di mana torojo tanpa larapan datang teh lain mangsana da kami mah teu ngondang. duh abah dukun Aya naon abdi teh keur bararimu geus bingung deui wae geus jadi lanjang can aya nu mikahayang acan mel sugan bah dukun di dieu bisa nulungan asa kumaha rapi ulah ngadugur lamunan jong jlang mayang pamikul adeg-adeg bujang lanjang teu kaopi arantep. har
teu kahartos abdi mah badukun ngangosin diri kitu mah. Mani keukeuh ulah hayang nyaho budak mah kumakolot we atuh pokona mah asal cager nya. Sumohun abdi mah pokona asal enggal nikah we kitu Abah. Itu yeuh dengkeun. Hei lanjang jomblo ulah asa dibobodo ulah